Naon ari karangan pedaran atanapi karangan eksposisi teh? Karangan eksposisi nyaeta karangan nu eusina ngajelaskeun atawa ngajentrekeun hiji objek, kumaha prosesna, tujuanna, jeung gunana. Pedaran atawa karangan eksposisi nyata nama loba pisan mangpaatna pikeun ngalegaan dikaweruh hiji jalma. Pedaran atanapi eksposisi disebut oge karangan prosedural. Wacana atanapi pedaran eksposisi sakabeung mah sok dihaleuangkeun atawa disebut oge wacana prosedural. Sabab biasana sok ngagambarkeun cara ngalaksanakeun hiji pagawean. Contoh wacana prosedural anu hiji resep kue, anu kadua resep katuangan, anu katilu formula obat-obatan. Anu salajengna nyaeta teknik nyusun karangan eksposisi. Anu kahiji identifikasi neangan ciri-ciri barang. Anu kedua babandingan atawa perbandingan. Anu katilu ilustrasi mere gambaran. Anu kaopat klasifikasi mere papasingan. Anu kalima definisi mere wangenan barang. Anu kagenep proses. Anu salajengna nyaeta bagian-bagian karangan eksposisi. Anu kahiji bagian bubuka. Anu kadua bagian eusi. Anu katilu bagian panutup. Anu salajengna nyaeta contoh karangan eksposisi. Anu kahiji karangan eksposisi definisi. Anu kadua karangan eksposisi klasifikasi. Anu katilu karangan eksposisi proses. Anu kaopat karangan eksposisi perbandingan. Anu kalima karangan eksposisi laporan. Anu kagenep karangan eksposisi ilustrasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Hapunten bilih aya kalepatan. Sekian hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.